itu Haji Nurdin moding saya itu di eta di Sulawesi tahun cenah eta gayaana tuh segala juju Haji Nur kumari ayeuna tapi can buku kalau jeung menang mahnya Tak Pak Haji Nurdin kumaha? Haji Nurdin upami teu cios motong bae Nya hayam we hayam nya hayam we harita teh upami kumaha nadar teh Pak eta teh Bapak ani cenah insyaallah bari nadar ku bari masjid me saur Pak Haji Nurdin teh cantang tos kalah jeung menang mah ayeuna mah heulana teu bunga mah hayam we heulana atuh bae domba ge huluna we hungkul huluna urang olah di dieu gitu ka Pak Haji Nurdin Nurdin bae atuh upami eta jang Haji Nurdin mudah-mudahan atuh ayeuna mah teh mah dina masalah perusahaan sing lancar sing barokah ayeuna mah kubargi mah jang awak mah huluna we huluna nya urang olah di dieu gitu nya di saung ka Pak Haji Nurdin Pak Haji Nurdin di Nangora nya salamna teh Abah Uju di antos hulu domana pagi dia gitu di saung ayeuna mah tuh bambe ka dieu mah aweuna sak kopi mah aya rokok we unggul sareng naon deui titip sanggem ka Pak Haji Nurdin Mang Oding ti pribados ka Pak Haji DKM kitu upami eta mah ieu we rokok we kopi mah saurah ki juju aya juju ini deh nyokot eta Jo dan aya kahayang ka pamarentah hi bulan Ramadan kumaha marahal keneh gitu Mang Jo eta mah ka Menteri Perdagangan tolong sadayana pemecareun ayeuna masyarakat anu macam-macam laba aya distabilkeun ulah sampai ka melambung ayeuna harga endog sampai 35.000 daging 40.000 can munggah ngomong geus munggah geus da waktu mare mah beratnya kitu urang-urangnya geus we tempe ge biheung kebeuli keur anu model Abah mah kitu tah ya mudah-mudahan ka Menteri Perdagangan tolong beas utama lamun Abah ayana di Ambon mah ada bae mahal besok ge da ngadaharna sagu da nya sagu wah tuh di sagu naon nya kapaksa we mudah-mudahan jadi harga yang turun gitu Mang Jo stabil we lah kajangkau da modal abah teh lain ukur ribu terkadang jutaan lah manusia teu mampu teh itu sahabat teh mudah-mudahan intijan mudah-mudahan tolong lah muntah mah ka Bapak Menteri Perdagangan turunkeun harga beas stabilkeun atuh keur anu keur deungeunana we kitu lah istilahna mah ulah sampai ka muntah mah ukur sakala kerecek walu bari jeung teu diminyakan da minyakna mahal tolong mun ipekah kumaha naik Mang Jo mun ipekah dina masalah perkawinan tong boro-boro ukur 2 lipat 10 20 lipat terserah eta pada Abah mah geus wah maksud kawin deui ngana ieu Mang Oding tuh karunya ieu duda pun adi dek nikah cenah teh hepek wae cing heeh sok we geura kawinkeun Mang Jo kawinkeun ka yang ABG ari kieu pribados mah upami ABG upami peuteung hayang nu kolot upami bojo hayang nu anom itu aku sekali deui saya upami peuteung kumaha upami peuteung hayang nu kolot upami bojo hayang nu anom tak kitu we ka sadayana subscribe begitu subscribe subscribe ulah melong hungkul gitu Mang Oding dukung gitu subscribe ulah ukur ninggal hungkul nyogeun dukunganana we ti sadayana ya di yang